Sampurasun urang Sunda sadayana dina olahraga dinten ieu urang patepang di channel Jang SPS sareng Kang Deron nya dina acara ieu simkuring aya kegiatan di kampung kurangnya di kampung Munjul di Ngasuat Sumur kuring Lembur kuring kegiatan lembur kuring kegiatan dengan Kang Deron ngabu mulai seni Sunda nyu Sunda Pencaksilat nya di usia sabaraha urang kali teh ieu teh ti usia TK pangeun ti kelas 3 sampai ka kelas 6 pangeun ieu mah tapi aya ti usia ti SMP sampai SMA aya bagian anak kan dipisah gitu Pak Jajang ya siap yang penting Kang Deron urang bekerja selaku generasi muda mohon urang mulai dirinya seni Sunda mohon Sunda karupun urang nya ulah waas ku zaman makanya Deronnya ulah ku nagara batur tes diarinya urang fokus ke deui yen urang Sunda teh gaduh ciri khas eta pencaksilat punten kameramen kegiatan anak oke teman-teman apa yun Pak ini ke payung. Oke. Benar. Pak. Di paguronan PSM teh Putra Mekar Saputra Mandiri mohon kita. Ya oke lah teman-teman, mungkin itulah kegiatan pencaksilat. Namun mulai di orang Sunda, kegiatan orang Sunda, saala kadarna gitu. Itu dasar bibit mohon gitu. kanggo prestasi orang kali misalnya kita disalur. Adapun kita kaderon pinternya orang kali kita acara seragamnya. Mohon Manawi orang biasalah kumacarana. Mudah-mudahan aya pihak-pihak anu terkait anu jasa batas pinten kaderonnya. Amin. Kita itulah mungkin teman-teman para YouTuber jangan lupa like dan subscribe di channel Jang SPS ya guys. Dan lagi ngaturkeun ka Kang Deron sareng Pak Dedi